Assalamualaikum. Tenang, tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya sedang berada di sebuah pegunungan juga di daerah Walahir, masih di Kecamatan Paseh, Cikauripan ya, Cikauripan Walahir. Dan di sini cukup angker juga tempatnya, lumayan. Kita akan coba mengungkap mitos-mitos yang ada di tempat ini. Dan sama tim paling untuk lebih ringan lagi, kita panggil sama Abah siapa narasumbernya biar lebih jelas lagi. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada cerita-ceritanya, ada cerita apa aja di sini mistisnya? Ada itu karuhun-karuhunnya Iya, ya banyak di sini banyak mah. di sini ya. Paling penampakan apa? Penampakan banyak gitu. Banyak juga ya sosok-sosoknya. Sosoknya banyak. Iya. Mungkin jenisnya sejenis apa kira-kira lah? Ya jenis harimau ada, kalau ada Ada ya, ya? kawenehan gitu. Oh iya. Eta monyet banyak Iya, gitu. monyet kera ya. Kera. Iya. Iya, Eta paling gimana? putri-putri penampakan sok ada gitu. Oh iya. Tapi tempat Putri-putri. ininya mah udah terbengkalai ya tempat ini ya. Ini Udah kan nggak dipakai ya? dulunya tempatnya di sini mandi Sini, teh mandi, di sini. iya. Sekarang mah udah nggak dipakai Pindah itunya. apa gimana? Kan Dipindah? ininya udah dipakai maksiat orang-orang ya pada nanti nggak tanggung bener jawab gitu ya, pada nggak bener Mm-mm. dipakai. Jadi buat dipindahkan ke ditu, dialihkan ke ditu. Oh, dipindahkan ke sebelah sana, Sobat Insun. Ini tempatnya. Jadi udah terbengkalai. Udah itu nggak boleh di sini katanya Nggak boleh gitu. di sini ya? Mm. Oh, iya. Ya, Sobat Insun. Paling kita akan memanggil nih untuk lebih jelasnya lagi, akan diungkap nih sama mediator nih. Dan ini mediatornya Kinur Jati ya. Assalamualaikum Kinur. Alhamdulillah. Dan sama ini praktisinya nih Kang Ai Darussalam nih ya. Kang Ai ya, paling untuk mempersingkat waktu langsung aja nih dimediasikan nih sebelah mana yang sini aja ya. Baik Sobat Insun, ini sedang lagi coba memasukkan ini nih sosok-sosok mungkin yang di gaib-gaib yang ada di tempat ini. Assalamualaikum. Tenang, tenang. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sareng saha ieu teh? Biasa nguningakeun jenengan. Sareng saha? Jayabaya. Jayabaya. Rek nanaon anjeun? Nya hoyong silaturahmi we ieu teh hoyong terang ieu teh. Gaib-gaib nu ieu di kahuripan ieu. Nu teu palih mana ieu teh? Jayabaya teh. Di dieu kaulang. Oh, nu di dieu nya mohon. Pun tentunya ngaganggu waktosna. Ieu teh hoyong terang ya aya naon wae ieu teh di dia teh. Kahuripan ieu teh. Maksudna naon anjeun? Ya yang terang we ieu teh yang silaturahmi kitu sareng nu di dieu itu sareng reng-rengan ieu sadayana. Terus lebih nyamankeun kitu ka aya anu. Yang apa naon anjeun? Sosok-sosok nu laling di dieu. Coba sebelah sini ya. Coba taros Pak. Tanya aja Anu laling di dieu sawae gitu. Loba we. Prabu Bintang Ayunan nya. sauna seueur anu penampakan di dieu teh sosokna teh saha wae teh. Teu ngagaranggu eta mah. Teu ngagarang lingkungan ieu mah teu jarahat. Oh teu jarahat. Teu. Justru nu ngalindungi. Ngalindungi nya. Ieu teh sejenis naon ieu teh? Aki ieu teh sareng naon ieu teh? Sareng aki saha teh ieu teh? Jayabaya. Jenis naon ieu teh? Jawara. Jawara. Sobat Isun. Iya Jawara nih Jayabaya nih. Anu ngajagi itunya sumur tuanya. Pokona mah kukula anu aya. Kaula. Maksiat di dari teh. Oh, mohon. Sok. Tos lami di dia teh teh. Di Jayabaya teh. Oh, bola tuh. Tos sabaraha tahun itu? Sabaraha ratus tahun? Dan di itunya di mana teh? Jakarta teh. Tos sabaraha ieu tahun? Sabaraha puluh tahun? 200 lebih lah. Sobat Isun dia udah 200 tahun. Bah. Bah, di Batawinya. Atuh. Anjeun apal ka kula we. Gak macok tawasul wae di dieu, tawasulan wae. Halus. Coba di Tawasulan deui jeung Jaya Raga. Nya di Jayaraga jeung jaga riksanya. nya. Batur kula kabeh ge eta. Coba ditanya-tanya. Prabu Bintang Ayunan. Sebelah sini. Kumaha asal ngayang sepuh di kitu lahir kumaha asup ka dieu tara. Tara, paling kula ka ditu. Oh, kan itu. Tadi itu. Yang anomnya. Sok kula didoakeun. Ayeuna kikieun cing langkung sae ka payuna. Itu asalna cara lemarnya. asalna Cikauripan teh kumaha ieu teh? Asalna Cikauripan. Di luhur ya sirah cai. Sumur tua teh begitu coy sakeuning. Oh, iya. Nah. Dengan taongnya. Pokona mun marandi ka darieu. Tong ya niat goreng. Oh, kurang mangenta mah ka Gusti Allah anger euy. Mohon. Atur nuhun atuh ieu nanya. Ieu teh aya naon wae di dieu teh sejenis ieu teh. Sauna aya istri teh sok penampakan. Oh, aya. Aya saha eta? Saha eta? Dimas Ningrumnya. Mas Ningrum ya. Dimas Ningrum, Mas Kalangsari. Yo udah tujungna urang. Upami anu hal-hal nu negatifna ieu teh. Saha ieu teh? Nembus ka dieu mah. Ka wilayah ieu moal nembus. Mal nembusnya. Nembus. Kalewah dia mah. Terus ku aki di ieu nya. Oh, di dieu mah Dijaga. loba nu ngajagana euy. Paling geus si Kardi nu liwarna nya. Berarti itu tuh aya. Di kilu donar di gadog. Jadi ieu mah Wilayah ieu mah eueuh wilayah ieu mah. gaib-gaib suci emangnya di dia mah. Sun mungkin yang nembus katanya di wilayah dinya mah kebanyakannya gaib-gaib yang suci lah, gaib putih lah. Gak nembus hal-hal yang negatif mah ke sini. Tapi ya teh kumaha ieu di Cikahuripan teh teh. Rang ieu na Kumaha naon? Cing kumaha ye pasian pimilikeun ye incu ye kumaha ye. Pimilikeun. Naon anjeun? Anggo ieu kangge modal da kudu modalan kikieuan teh nya.
Punten mah barunya ka incu. sabdi Modalna nanya. Cek batur ayang na pangawujudin kana kamera. Nah, nya sok. sok tiasa teh si Kardi teh saha teh. Eta si tumang Oh, tapi tarang ngaganggu nya. Tarang ngaganggu. Ai ka dieu mah pan dijaga. Moal ka dieu di ditu we ngaganggu. Oh, di ditu nya. Dewa heula mah atuh amun kaki di dieu ge langsung ngalepek. Ayeuna mah agak balageur gitu. Bola mah amun hayang ka abang teh di kulona tuh geus mangung. Terus aya naon wae teh selain nu tadi teh itu? Loba. Loba di teh nya. Mau aya mau, ditongo mau. Mau aya nya. Sarua ngajaga. Ngajaga deh. Bah mah angol. Kayak kerajaan-kerajaan gaib ki di dia teh. Kerajaan gaib. Panisan ieu mah. Oh, panisannya. Itu aya we kerajaan gaib. Mau. Upami mustika, Aya. mustika mah aya. Aya. Ya sejenis naon ki itu mustikana. Loba. Lobanya. Sejenis naon wae ki. Loba. Lobanya. Aya di dieu. Pin keris nya. Aya. Batu. Biasa kuaki didohirkeun eta. Oh, teu bisa. Teu bisa. Teu bisa ampura. Mohon. Urang mun beunang eta meureun teu longsor. Mohon. Ya gak bisa didohirkan katanya banyak mustika-mustika juga daerah sini. Tapi gak bisa katanya. Tapi ini silsilah ini walahir teh kumaha itu baheula. Walahir teh. Awal lahir ya sejarah. Simbol kahuripan jelema. Ya, Sobat Insun, jadi silsilah walahir itu ada awal ada akhir, silsilah dari kehidupan ini bangsa ya manusia dah gitu. Terus Eta kumaha eta? Pasihan milik moal. daya pesan-pesan teh kang ereng-rengan ieu sadayana ieu. Pan geus tadi kukula. Ya. Didoakeun cing langkung maju. Amin. Eta pemilikeunana da kudu aya modalna, ieu teh kegiatan teh. Sok pasihan milik karunya mah ka incunya. Kang Sidni anjing sabaraha bat angka. Bah, Naon anjeun? Kang Sidni. Sekolah tas supaya gituan Ya. anjeun. Lain keur Ya. modal ieu. Atur nuhun we teh nya. Kudu ieu. Anu keur modal ieu kan kegiatan teh baru kudu modalnya. Gitu. Sok hitung liang nasira aya sabariji. Jeung liang nararangan. Oh, eta tah. Daya nu dititipkeun ya kang ereng-rengan di dieu. Reng-rengan di dieu. Eueuh, geus. Kang sahabat Insun teh ya. Geus tadi geus kukula. Oh, tadinya. Oh, mohon. Ya. Gimana? Ki Ajo mau nanya-nanya Ki Ajo. Ya, Pak. Kang Ayi mau nanya-nanya. Ya. Ya atur nuhun atuh Kang Ayi. Ditalisir sama Kang Ayi nih. Atur nuhun ya kasumpingan anaknya. Ya. 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 Sobat Insun, alhamdulillah ini tadi udah keungkap juga nih sama Aki ini nih. Dan paling untuk mediator keduanya akan disambung sama Ki Ajo Banaspati. Nih. Ki Ajo. Alhamdulillah. Ya. Ini yuk sama Abah. Ini praktisinya masih ini Kang Ayi nih. Lagi viral-viralnya. Ya. Coba siap sebelah sini. Sebelah mana? Sebelah sini aja. Biasa. Iya. Oh iya. Ya Sobat Insun, ini sekarang lagi memasukkan ini gaib-gaibnya ya sama Ki Ajo nih. Ini praktisinya Kang Ayi Darussalam nih. Lagi proses memasukkan gaib-gaib yang ada di sekitar sini. Ya.
Oh, coba dijaga sebelah sana. Soalnya itu ada ini lungkawing. Jurang. Assalamualaikum. Sampurasun. Assalamualaikum. 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 Oh, ini kayaknya Sahabat Insun lagi nari dia. Assalamualaikum. Coba ditanya sama Abah nih, mungkin yang tadi ini. Mending ini masa siapa? Ya. Coba. Sareng saha? Nyimas ningrum. Tuh, nyimas ningrumnya. Mas Ningrung Sobat Insun. Ini mungkin yang diceritakan yang pertama itu yang tadi ini. Nyimas ningrum. Mas Ningrung. Tos lami di dia teh. Tos lami tos sabaraha tahun? Berapa puluh tahun? Seratusan tahun. Tos ratusan tahun. Di dieu nya makai eta agengnya. Ada yang suka di atasnya. Itu ya tanya asin teh sejenis naon itu? Jin atau roh? Sejenis naon itu? Putri. Iya, warung. tapi tarang ngaganggu kanu ieu Tara lewat dia. Bager ya, ini Mas mah. Alhamdulillah dia Mas Sobat Insun gak pernah ganggu katanya. Coba Abah ditanya-tanya lebih jelasnya lagi. Tanya kumaha? Iya. Kan itu ditanya. Nya digali. Ai di dia aya saha wae di dia nya Mas. Aya sawae. Istrina saha wae nih Mas Kalayang Sari. Seueur banyak katanya. Centring irang. Nyimas eta nyimas Kencana Wungu. Nya. Nih si Abah lebih tahu nih tentang ini dari sini. Nya hoyong ieu we silaturahmi we. Silaturahmi. Hoyong terang gitu. Hoyong nasihat, hoyong nyuhunkeun pimilikeun cenah kitu. Kanggo modal, dak jijian teh kanggo modal ieu teh. Manawi kitu. Kanggo enjing Sydney. Selain Biasa teu. Teu. Mungkin dia kan di sini Ki, jadi nggak tahu jauh Hongkong ini kan walahir. Kudu itu kayak mana rasanya? Mana rasanya seperti apa? Ini masih teh aya naon wae? Jenis naon wae penunggu nu di dieu teh? Ya itu mau. Aya mau. Mangot. Ya maunya. Jakarta udah atetan monyetnya. Tuh. Iya. Masih macan tadi ada yang nemenin juga ada di sini katanya tadi Sobat Insun. Itu nuju naon eta nari apa kumaha jaipongan? Nari. Penari ya. Penari ya. Panyimas Saringgit teh. Tapi taya kerajaan di dia. Kerajaan mah taya. Kerajaan gaib mah. Taya. Dia lagi nari Sobat Insun. Mungkin kalau pakai musik lagi lebih ini. Jodoh itu buka bujang ya. Coba Abah ditanya-tanya lagi terus. Mas, Coba. Dijodohin can aya. Coba sama Kang Ayi nih ditanya. Dijodohin nih kang urang kali ya. Kumaha? Biasa. Ya, jodoh. Aya dipanggil pakai jimatna we atuh. Enggak gelis ah. Kayak datang. Kayak datang serangan gitu maksudnya. Pada rebonya yang nanya. Pada rebo. Aing tawar rebo Senin. Ke Senin ke rebo. Dia masih menari aja nih Sobat Insun. Ya, pesan-pesan saya Kang iya reng-rengan iya di dia anu terus ngadongkapan. Pesan-pesan ayat aya. Nuhun
tas ngajak kaula Daya pesan-pesana nu sanesan deui daya cing saroleh sing saroleh mun ieu katanya pesan-pesannya sobat insun dengan pada soleh katanya sama reng-rengan semua. Mungkin udah dulu sobat insun, ini lagi mau netralisir sama Kang Ayi lagi. Kang Ayi udah nih ditandai hatur nuhun ya, hatur nuhun Kak Nyimas ini ya sobat insun. Tadi udah melihat ini Nyimas yang tadi ini, jadi diceritakan ya masih banyak juga hal-hal gaibnya yang di sini, sejenis macan juga ada tadi. Paling sobat insun sekian dari saya, dari tim juga ya semuanya, sama reng-rengan udah melihat. Sobat insun jangan lupa subscribe, like, and comment ke channel kami Jungjun Laksa Ibra Channel. Salam sapaniatan sawinan sabengketan dina insun kamilah duriat sejati orang Sunda. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.